Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, itu tukang daging di kelar. Makin dintu bae. Naon? Kumaha daging aya di lebaran. Aya daging aing boleh. Iya, daging kebo aing mah jeung colet teh gemblong. Bok dongkolot sih dia dongkolot baheula. Lain kot baheula, tradisi nu kitu mah pasti kudu aya. Lain yang ngomongna maksudna hayang matung Oh, berat lah. atuh kumaha nek kiloan apa iya sajuro Emang kiloan bae ya, kiloan ge tunjuk ka patung teh henteu. Berat lah lamun kiloan teh lah. kiloan mah mau dijual. Sama kiloana ponggo. Aing nanya ge dagingna sakiloana baraha. Iya pinter jadi ya. Eta daging Baraha 12. 12 kilo. Eta murah. Campur eta jeung ieu. Yang pangasi beuteung. Heeh, apa segala naon. Aduh. Mun daging mulus eta 14. Keur mahal ieu mah. Eta hirata aya tala. Iya atuh engke lah pemencitan munding ka isuk lebaran ieu mencit isuk. Eta kudu kuari beta duitna apa? Geus mencit karak mere duit tala. Atuh engke bae dia nyokot duit non nyokot daging atuh aya duit. Duitnya. Aya duit aya barang gitu maksud kula. Tapi jojong eta bahan ake kabagian bisi ngetain ke nangguan, orang jelema kabeh ada ring nyororokeun sing kabagian. Ya. Atuh kabagian ja aing jagal nage. Bisi ngaranna ge jelema teh kadang anu teu daftar ge geus dipencet pura-pura daftar kali. Teu, dia pasti itu tuh. Aing mah pasti teh mah dagingna. Hayang ieu. Atuh hade ngomong bae bara kilo. Tapi aing mah hayang ngasan heula dagingna. Nek dibeuleum heula ku dia. Lain kitu. Soalnya teh hayang keluarna geus lebaran ya. Maksudna kumaha ieu dia ya? Maksudna kan cek dia teh kan ieu menceritakan sampai di kana lebarannya. Heeh. Aing nyokot heula kitu, kayak geus lebaran pengen karek dibayar. Maksudna dagingna teh ya. Oh, teu bisa kitu mah. Atuh wayah na tarangan heula burung ke dia. Kita mah kayak poin dilebihan burung teh bayarna di sini Lain masalah di leuwihan. Soalna poe eta aing ge nek make ta duit. Muntah mah dihutang atuh aing. Aing loba kabutuhan meuli kue, meuli nanaon. atuh kan saja lah mau pirah mau rasul rugi banget 150 ngan sakilo doang dagingna. Ari rugi mah henteu. Ngan duit teh kapake doang, mun teu kapake mah kitu, panggil bere ge hade dia. Aing lamun geus nangguan lebaran karek meuli daging atuh ketinggalan, sakira ngasakeun Atuh heuh lah. Atuh tiki wari kakumpul duit mah aing sakilo. lain kitu bisi mah aing nek kapaitan ti kuari bisi aing teu kakumpul ieu duit wayahna bisa kitukeun jangan beda sapoe doang atuh talangan heula kitu bisi mah ngaranna atuh kamayangan boga ge pas eta tapi ada positif hayang ya karena Atuh ngadong abah jeung istiar. euy mah urang mah keur muji pait Oh, tama kadinya na hade. Hoy, jong hade ngomongna. aing kumaha ke lamun aing geus ikhtiar kuari bisi pas hari H pemencitan duit aing eueuh kan aing saroba ujung-ujungna kayak dihutang keneh bae maksudna eta mah bahana bisa aing bising kayak teu boga milik aing teu pamikiran henteuin jojengnya aing mah teu butuh teh daging asal daging bae burung eta nu dimakan kalau aing anak segala kolot kan hayang ngasanta mah daging satahun Oh, dari lagi ikut dijajah 30 poe puasa. itu pasti aing Tinggal merdeka lebaran itu. aing gak puasa barang dahar baretek bae ti kanan Sarua aing ge. pira ge pas hari Iya. aing Jujur bae ti kiwari aing mah bising kecewa teh dina ieu teu bisa hampura bae tah manek duitna geus lebaran kitu. Atuh sugan bae kakak boga milik engke reward tangeh keneh baraha Jumat Sabtu tanggal 8 poe deui tanggal barat tanggal 2 oh ya aing kamayangan mah boga di iya tuh pasti ieu mah karana diceuk ge bising ngaranna ge duit murang teh nya karena ti kok mata mah geus tina atasana ge THR cenah keluar nang lebaran cenah
Gawin nanti kan apaan tuh are? Nah, Gawin naon? biasa teh tuh dong budak teh gawe pabrik gitu lah. Oh, eta bahasa ada pabrik Pabrik naon tama. pabrik beas. Lain orang biasa, lawan pabrik beas mah orang mau khawatir. Tapi mau jadi poin biasa jualan. Oh, Dan biasa pabrik kita ya nyinan segala kasih gaung. Oh, gitu lah. oh aci kau ngebaku tuh. Eh. Pabrik kau. Pabrik gaung, gila. Aci pejer ke aing mah. Pabrik naon bae, pabrik sepatu, pabrik naon. Oh, ngarana tah pabrik itu aing moal kalempohan dong tiga we. Ngan. Dicokot teh sepatu hiji ge moal kanyawan rugi barang tak buka toko. Sama jeung meuli daging kapulakeun gua sepatu itu enang. Nike nya, Ah, nih. Nike jeung Adelas tah. Oh, Adelas. Geus wayahna di mu dia doang kana sabai jakana babaturan. Jadi mah aing lagi deket. Tah salengka. Wayah nih setamangan 112.000 utang Lah, 112.000 cenah. 140 daging mulu, Jadi 120. Oh, eta nu campur. Naik anu campur. Ang campur benam nang loba aing nya. Oh, anduk segala naon. Intina mah kieu no. Nya, aing mah terus terang bae kana dia nya. Urang babaturan ge. Jalan mana duit nama beda gitu. Urang sarua jeung dulur bae gitu duit nama beda. Atuh aya Emang na. hampura bae lain teu bisa nolongan. Ieu dia kabina-bina, ieu dia kana aing trek nolongan sama sekali. Hari hatu, hari suci cek jelema teh mah tuh saling menolong. Barokahna ge berlimpah. Heh, sama meh lebaran eta. Aja sapoe di kana lebaran. Atau hon muntah mah pas lebaran ho bae hari suci. Atuh ngaranna tah macet hari lepas lebaranna euti dituna. Tuh ho deui nage. Intina mah aing mah teu bisa keke. 10 keke ge dia eueuh aing mah teu bisa. Beuh, Atuh iya. soalna lain kebo aing eta. Atuh maksudna talangan heula si ku dia baru deui jangan aing trek nolongan sama sekali mah. Aing tadi ge geus dibeja-bejakeun no, duitna nek kapake. Sasaha ge duitna nek kapake nek pas lebaran mah. Ai dikonokeun. Aing ge di mata mah lamun boga moal aing kita pangwayahna ta naik ngahutang daging barang segala naon. Oh, aing ge ngarti komok galagat model kieu boh. Hade menak dahar ge paila kieu no. Lain bising kayak dia pala babutuh karena aing kekuan ditolongan deui atuh imah aing atuh wayahna si tolongan heula imah kekirang saling nolongan heula kitu Bu. Wayahna Ai, poin kita ge ditolongan mun meuli dibere di dina aing mah. ngaranna ditolongan temen dia meuli dibere karena sakit meuli dibere tuh karena jelema teu wawuh ge. Wih dia nyaho bae. Beuh hidarang saras barang saing. Ai teu bisa aing mah, teu bisa. Oh sih kumaha dia bae eta mah tapi geura da kalau minta tolong kan aing. Moal ku aing mau dibantuan. Saperakeun. Sing menek balik ya. Oi. Oi. Geura da ku aing lamun aya butuhna dia. Akan dia tuman. Gua nyalin teu karunya takana banget dia pimelaseun kitu. Gati kebona boga batur. Gua ngajualkeun doang. Mabur dah kan itu.